Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana tepang nang deui sareng sim kuring. Manganan nagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh. Nyandak hiji jejer carios. Pedang Jagatanu bagian anu kasalapan, anca garapan antos katuna waktu tinten ti payun. Terus dugikeun ka Tanu si Ohim oge si Kadal nuju ngawarangkong di lebat bumina Kimandaka saatosna ngajalanan rasakeun elmuna nya baraya terus dugikeun kadinya atuh Kimandaka nya nunjuk kaluar heula bade kapancuran saurna mah terus dugikeun kadinya pamit telepat mah kumaha cariosa terasna sumang aku mangsa jadi teraskeun deui nanging ulah kira ngahapunten pamina ayeuna mang dina resan ayeuna seueur henteu ieuna pangantennya siaranana baraya kumargi mayunan boboran kieu mah seueur katu ka dieu mangna kitu teh kaperyogian milarian sasieun sabeunyeurun kitu baraya ulah kira ngahapunten kumargi kasarentek ku pangabutuh kuningannya pambade mayunan boboran kieu mah baraya insyaallah pamitos boboran mah panginten mang ketiasa potos biasa teras tiap dinten tiasa mangdongengkeun ka Bara Sunda kitu nya. Subang baraya sapados teh nyang kolong tingkana waktos pedaran carios pedang Jagatanu bagian kasalapan kumang sejadi teraskeun deui wilujeng ngadangukeun. Nyadal, untung pisan keur urang tiluan mah. Mana ting atohunana kulut wingi. Wing bisa kanu kieu mah. Jadi moal diwangeut teuing lamun sakalian aya garong ka imah teh mah. Rek dibere jurus nu kieu we ku kuring mah. Temal si Ohim jeung pepeta kituna teh. Ari Tanu nu harita keur diuk disagigireun si Ohim. Main bati nyerengeh we nya pamolana si Ohim sarupa kitu teh. Jurus naon kitu teh Him? Tanya si Kadal. Jurus dempet kelek. Lamun buhung nanggus di dempet mah ku kelek. Tangtuna geus moal mangedeui. Rek tuluy di tekean we kuing mah. Temal si Ohim. Wah, maka jeung aya jurus dempet kenek segala rupa toh. Di mana judulna teh? Cek si Kadal. Banyak serikeun kana pamolana si Ohim nu keur hut-het sorangan. Kayaan harita di sabudeureuna eta tempat. Wanci geus maju ka tunggang gunung. Cahya layung anu aya di tebeh kulon mimiti ngahibaran ka sakabeh pangeussi eta tempat. Cahyana anu beureum semuka koneng-konengan teh nojo kana dangdaunan. Tak nambahan kana kaendahanna alam anu aya di jero leuweung. Angin leutik ngahiliwir sing surusup kana sela-sela tatangkalan. Daunna pating garupae jeung arulang. Dipirig ku recetna sora manuk nu keur areuntreup tina dahan-dahan kai. Jeung reangna sora turaes nu keur disarada dina tatangkalan. Kocapkeun ayeuna Kimandaka baraya. Anu harita keur ngaleos heula ka pancuran anu aya dicelebakeun imahna. Sanggeus Kimandaka rengse mandina. Kimandaka tuluy leumpang muru ka hiji tempat anu teu pati jauh ti dinya. Eta tempat dengan saukur manehna hungkul anu nyaho. Sabab Tanu jeung anu duaan deui mah can kungsi di barawa kadinya. Ari ayana eta tempat teh di tebeh kalireun pancuran. Tekung silila gog Kimandaka anjog ka hiji guha anu gede jeung lega. Ari dihareupeun eta lawang guha dibunian ku kakayon tatangkalan jeung saliara anu ngahalangan kana lawang guha. Jadi kerja lama anu saliwat mah moal nyangka
Namun di lebah dinya teh aya lawang guha. Kimandaka mana lempang nyamperkeun kana lawang guha. Bari leungeunna nyuai-nyuaikeun kana kakayon jeung saliara nu ngahalangan kana cajalaneun manehna. Sanggeus aya di hareupeun lawang guha, beus Kimandaka asup ka jero. Tuluy lempang muru ka palataran anu rada luhur anu aya di jero eta guha. Sanggeus aya di tempat anu rada luhur, breh di dinya katenyo aya palataran anu leuwih lega. Jeung aya kuda sadua-dua anu buluna bodas jeung hideung. Awakna lumayan jarangkung gede eta kuda teh. Sigana wae teueuh kuda Australia meurna. Kuda anu araya di dinya ku Kimandaka teu dikandangan, tapi kan sakur dicangreudkeun hungkul tali kadalina kana batu parah teu kabur maksudna mah. Sanggeus aya di hareupeun kadua kudana, Kimandaka manehna ngusapan kana sirah eta kuda. Geus kitu nyampeurkeun kana karanjang jukut, paragi ari sakalieun maraban kudana. Tuluy leungeunna ngaranggep mah kana jukut, geus kitu diasongkeun kana sungut kuda duanana. Kuda duanana nyaratuan heula jukut anu diasongkeun ku Kimandaka. Sanggeus jukut diharakanan kabeh ku kuda, geek Kimandaka mana diuk dina saluhureun batu. Bari panonna mencrong kana kuda, keur ngagarayeman keneh jukut. Teu lapok manehna kadenge nyarita sorangan. Mudah-mudahan barudak anu tiru teh salah saurang di antarana sing aya nu bisa ngawaris kana ilmu kabatinan anu rek diturunkeun ku aing ka maranehna. Ngarah aya penerus keur ka aingna, pikeun bisa nuluykeun cita-cita aing keur ngabdi ka raja jeung karajaanana anu ayeuna keur pada ngarongrong jeung pada ngincer ku jamarea nu hayang ngarebut kana kakuasaan manehna. Aing boga kayakinan tangtuna oge bakal aya nu bisa ngawaris kana ieu ilmu. Lamun geus kitu mah reug-reug meunaan ka aingna oge. Sabab aing teh ayeuna mah geus maju ka kolot. Tangtuna geus moal bisa maturan raja. Pon kitu di katurunanana. Ari lain ku barudak mah anu masih ngarora keneh jeung paranjang keneh lalakon dina hirupna. Ku kituna kudu aya jalma nu bisa ngawaris jeung nuluykeun kana cita-cita aing. Ngarah ieu karajaan Purbawening teh sarilana jaya jeung tetep aya. Ceuk Kimandaka. Geus kitu tuluy mana cengkatna diukna. Lempang nyampeurkeun kana kotak kayu anu aya anu disumputkeun ku manehna dina satukangeun batu. Geus kitu tuluy dicokot eta kayu teh. Ari eta kayu lebarna mah teu pati gede teuing, sakur sajangkara molengeun kolot mah aya we meurna. Ari panjangna kira-kira sadepa. Tuluy eta kotak kayu teh dipangku ku manehna. Geus kitu digolerkeun dina saluhureun batu ampar. Sanggeus digolerkeun tuluy dibuka tutupna. Breh dina sajeroan kotak kayu katenyo aya hiji pedang anu masih disarangkaan keneh. Meni alus sarangkana oge tina beusi bajeng diukir eta beusi teh. Tuluy eta pedang dicokot ku Kimandaka. Geus kitu diilikan bari gagangna eta pedang alaunan ditarik ku manehna kaluar. Polonyon pedang teh kacabut. Parasat tina pedang ngaluarkeun cahaya bodas anu matak seram katenyona. Kaayaan anu aya di jero guha nu tadina rada poek teh ayeuna mah jadi rada caang ku ayeuna eta cahaya anu kaluar tina pedangna.
Kimandaka anu keur dicepeng ku manehna. Kuda anu dua menising cerehem tayana wae ngarasa darowaseun meureunna. Geus kitu Kimandaka tuluy ngasupkeun deui pedangna kana warangkana. Reup kayaannya dipoek deui siga tadi. Tuluy eta pedang anu geus diasupkeun deui kana warangkana teh disimpen kana jero kotak kayu. Geus kitu ditunda deui dina satukangeun batu. Rengse nunda kotak kayu anu di jerona aya pedang. Kimandaka tuluy leumpang muru kana lawang guha. Maksud jeung tujuanna mah rek balik deui ka imahna anu aya di saluhureun eta guha. Teu kacatur lilana di jalan, Kimandaka geus aya deui di hareupeun buruan imahna. Tuluy leumpang nyamperkeun kana panto imah anu dicaricingan ku Tanu jeung anu liana. Reket kadenge sareng panto anu dibuka ti luar ku Kimandaka. Di jero kasampak geus aya nu tiluan. Nyatana Tanu jeung anu duaan nu keur sarela dina palupuh. Ge Kimandaka sila nying hareup ka nu tiluan. Teu lapok kadenge mana nyarita. Kumaha nangis kacarai jang? Ceuk Kimandaka bari mancrong ka murid-muridna. Atos name teh Gusti. Nahingna tetepang geuningan sareng salira di pancuranana. Mal Tanu. Bapa mah keur ka tempat anu sajen heula bieu teh jang. Nya syukur ari geus kacarai mah. Taina bapa rek nanya sakali deui. Na kumaha lamun dina poe isuk ku bapa hidup tiluan rek tuluy digembleng ku ilmu tahap anu kadua teh. Nah kira-kirana teu ngarasa capek aranjeunna. Teu naon bisi hidup ngadon rek rareureuh heula mah. Ari karek meunang sababaraha poe wae mah. Da ku bapa oge moal rek dihalang-halang jang. Atuh cenah eta rek tuluy dikeureuy wae. Heunya pek teh teuing keur bapa mah. Lamun nya paniatan aranjeun geus keyeng mah. Tah cik bapa hayang ngadenge jawabanana na kumaha? Tanya Kimandaka bari mancrong anu tiluan. Teu lapok Tanu kadenge nyarita. Name teh abdi tos badanten sareng anu sanesna Gusti. Tehna abdi sadayana tos siap kanggo nampi kana palajaran tahap anu kadua ti salira. Anu ku Gusti bade diturunkeun ka abdi sadayana nun. Kitu panginten. Teh mal Tanu. Nya syukur ari aranjeun sakabeh geus taruju mah. Rek naruluykeun kana tahap anu kadua. Ceuk Kimandaka. Teu pok kadenge deui nyarita. Sabab leuwih hade leuwih alus ngan oman sakali deui bapa rek pepeujeuh kade lamun aranjeun nepi ka bisa nyarangkingna kana ieu ilmu omat ulah rek dipake kana jalan kajahatan. Tapi kudu sabalik teh eta kudu dipake keur tutulung kanu butuh tatalang kanu susah nganteur kanu sieun nyangan kanu poekeun. Bantu jalma-jalma nu sakirana ngabutuhkeun ku pitulungna aranjeun. Ngarasa kabeh ieu pangarti teh lain ngan saukur mangpaat keur diri aranjeun hungkul. Tapi keur jalma rea oge sarua mangpaatna. Tah kitu we ti bapa mah. Ceuk Kimandaka. Mohon tangtos Gusti abdi tiluan saja ngestokeun pisan kana sagarupi piwuruk anu tos didugikeun ku salira Gusti salami ieu ka abdi tiluan nun. Teh mal Tanu. Nya syukur ari kitu mah. Tah ayeuna sok we geura rareureuh heula sabab datang tuna oge aranjeun teh carape meureunan. Bapa ngerek leuleuh heula teh. Ceuk Kimandaka bari cangkat tina diukna. Geus kitu mah ngaleos kaluar.
asup karohangan anu hijina deui. Ari Tanu jeung anu duaan sanggeus Kimandaka ngaleos cidinya. Maranehna singgelehe dina palupuh. Bae ngarasakeun awakna anu memang karasana teh capek. Sabab tadi beurang geus digaleder ngarasakeun pangartina. Kayaan di salureun imah wanci geus mimiti asup ka peuting. Nu kadenge anu ukur sora jangkrik anu ngikrik atemalan jeung pada baturna. Oge sing saleorna sora angin anu narepakeun tetangkalan. Keur Tanu jeung anu sejenna mah ayeuna geus teu ngarasakeun teuing caricingna di jero leuweungna teh. Sabab geus bariasa teh ari ku ayeuna mah. Kocapkeun isukna baraya. Kira wanci carang cangtihang Tanu jeung anu sejenna Kimandaka diarajak muru ka hiji gawir anu tepati jauh ti dinya. Gawir anu lumayan nang tawing. Ari dina eta beungeut gawir aya sabaraha hiji sedong anu patarutupan ku tetangkalan jeung dangdaunan anu ngariuhan ka eta tempat. Sanggeus maranehna narae kana beungeut gawir reg Kimandaka jeung anu tiluan areureun didinya. Renghap nararik napas jerona. Sabab lumayan naik ti handap ka saluhurna eta gawir teh rada netek. Sanggeus rada laleler tina kacapena. Pok Kimandaka mana kadenge nyarita ka Tanu jeung anu sejenna. Dah, ayeuna aranjeun kudu asup kana sedong anu araya di dieu. Jadi hiji sedong dieusin ku saurang, ulah rek ku tiluan. Talamun geus araya di jero, aranjeun kudu tatapa. Ujas medi kanu kawasa. Untang tulung ka mantena. Sangkan sagala rupa pamaksudan aranjeun. Sing laksana tina kana. Kan kade ulah poho. Kalimah anu geus kungsi dibikeun ku bapa ka aranjeun. Kudu bari digerenteskeun dina sajerona hate aranjeun. Ngarah eta kalimah teh bisa ngahiji jeung jiwa pon kitu deui pikiran aranjeun. Ngan kade sekali deui. Lamun salila aranjeun dina ngajalanan tirakatna. Ulah rek aneh. Lamun sok loba bakal nu ngagaroda ka aranjeun. Aranjeun kudu tetep panceg kana kahayang aranjeun. Keun ulah rek diwaro sanajan naon wae oge anu ngagarodana mah. Jeung kudu inget lamun aranjeun teu kuat buru-buru eureun ulah rek dituluykeun ieu tetapa teh. Tuluy kaluar ti jero sedong. Geus kitu balik ka imah. Kumaha nakahalarti? Ceuk Kimandaka mere arahan heula ka murid-muridna. Atuh kabeh meni ampir bareng naremalan. Kahartos na Gusti. Syukur ari kahalarti mah. Tayna sok keur ararasup kana jero sedong. Bapa moal ka dieu. Kajaba lamun dina powayan atawa peutingna geus nincak kana waktuna. Karek bapa rek neang deui ka dieu. Sok ku bapa didoakeun sangkan sagala rupa paniatan aranjeun sing aya dina kamudahan jeung kalancaran. Ceuk Kimandaka. Mohon mangga Gusti hatur nuhun kana pidoana. Temal Tanu. Nya. Ayo. Ayeuna mah tuturkeun. Ku bapa rek dituduh-tuduhkeun sedongna. Ceuk Kimandaka bari leumpang deui nyampeurkeun kana sedong anu araya dina beungeut gawir. Sanggeus araya dina lawang sedong anu tiluan tuluy dititah arasup kana sedongna sewang-sewangan. Sanggeus anu tiluan arasup kana jero sedong bareng geus dipalarnahkeun ku Kimandaka. Kimandaka mana tuluy turun deui tina salureun gawir. Sanggeus aya di sanapeun eta gawir. Kimandaka leumpang murung etan rek ngadon balik deui ka imahna.
kacapkeun aya si kadal baraya sanggeus manehna aya dina sajeroan sedong kek mana diuk bari sila dina salureun batu nyatana batu cadas anu lumayan lebar jadi bisa dipake sila ku manehna memeh ngamimitian pok si kadal manehna kadengi heula nyarita namoal aya langir kitu jeung oray keun ari ku demit kitu mah dawuh ti baheulana oge anu dileg-leg ku jurig anu dipikasieun ku aing mah eta we tah sok sieun teh aya nu nyocok kana bujur tapi moal meurnan moal semata-mata aing dititah tatap di dieu ku Kimandaka amun teh di barengan mah jeung ku elmuna meurnan nya nah maka jeung sieun teuing kudu can karuhan atoh barang hanting sia teh kadal cek si kadal nyarita sorangan geus kitu tuluy ngarekepkeun kadua sukuna bari meureumkeun panon diparengan kumapatkeun sakabeh campe pamakena anu kungsi dibere ku Kimandaka ka manehna Ari Tanu jeung Sohim anu harita geus araya dina jero sedongna masing-masing sarua maranehna oge dariuk sila dina saluhureun taneuh anu dialamparan ku daun tisu bari mareureumkeun kadua panonna diparengan ku marapatkeun campe pamakena dina sajeroan hatena sewang-sewangan cag urang tuna heula baraya Tanu si kadal jeung Sohim anu dina mangsa harita maranehna keur ngajalanan heula tirakat ngajalanan parentah teu jadi guruna nyatana ti Patih Kimandaka urut saurang patih ti karajaan Purbawening baheulana mah ayeuna urang nyaritakeun di kayaanana Ki Lodramait jeung Ki Mardali oge Ki Dobleng jeung pada baturna nu harita keur araya di tempat caricing maranehna nyatana di hiji leuweung anu katelahna leuweung jati kira wanci pasosore Ki Lodramait jeung anu sejenna katenyo keur sing laliud dina tepas jeung buruan hareup imahna kituna teh bari jeung sing pelenyun udud oge sing suruput kana cai kopi teu lilapok kadenge sora Ki Lodramait anu nyarita ka Ki Dobleng nu keur tiuk dina korsi hareupeun manehna Ki Dobleng jade anjeun jeung barudak teh rek mamitian peuting ayeuna beunanya ara susupna ka jero lemburna teh ceuk Ki Lodramait nanya ka Ki Dobleng bari mencrong kana beungeutna nya Ki Lodramait kaula jeung barudak rek mamitian peuting ayeuna yuh mararanjah ka tiap lemburna teh sabab nu tangtuna oge ari ku ayeuna mah kaayaan di karajaanana geus tiis deui meurnan teu siga ti heula teuing ku kituna ayeuna teh mangrupakeun waktu anu alus pikeun ngamimitian deui ngayakeun gerakan ngarah naon rupa anu geus dicarita-citakeun ku urang sakabeh teh nyatana pikeun ngagulingkeun kana kakuasaanana Gusti Prabu Bratawijaya terlaksana da ku kituna Ki Lodramait mata kuring ayeuna jeung barudak teh rek ngamitian we yeuh teh mah Ki Dobleng nya alus ari kitu mah arek ka mana kira-kirana anjeun jeung barudak dina peuting ayeuna rek mamitian ngararanjah ka lemburna teh Ki Dobleng ceuk Ki Lodramait nanya deui ka Ki Dobleng peuting ayeuna mah hayang nyaho rek kuring jeung barudak teh rek ngacora ka lembur Cilampea sabab bangeusina di eta lembur lumayan loba jeung sok kana daragang di dayeuh arusana teh utang tuna pangabogana oge lumayan loba araheunana tah kitu Ki Lodramait teh mah Ki Dobleng jadi kitunya Ki Dobleng anya teu naon kumaha anjeun we eta mah
kula marcayakeun ka anjeun. Ceuk Lord Ramayit. Nah kira-kirana rek wayah kumaha ari niti dina teh Kidobleng? Ceuk Jamhari. Engke we sarupna Jamhari. Urang amit can lalu mampahna mah. Jadi meh datangna ka dituna teh pas tengah puting euy. Temal Kidobleng. Itunya Kidobleng. Oh nya teu naon ari kitu mah. Jadi kuring jeung anu sejenna meme ari ni teh rek nyiapkeun heula sagala namurnan. Kitu maksud teh. Ceuk Jamhari. Oh, Jamhari. Siapkeun sagala paparabotan anu sakirana sok diparake mah euy. Ulah anu tinggalun sia hiji oge. Melancar usahana. Tema Kidobleng. Nya, siaplah Kidobleng. Ceuk Jamhari. Kayaan harita dia teh leuweung. Teu karasa wanci teh hari ku dipake ngawarangkong. Nyawa-nyawa geus rek burit deui. Panaon poe nu tadina caang teh ayeuna mah ilang duka ka mana. Diganti ku beleg-begna poe nu geus mimiti nyimutan ka eta jero leuweung. Dibarung ku sora angin nu sing saleor mata keung. Harita Kidobleng jeung anak buahna katenya geus taratantatan. Rek arenit ka lemur Cilampea tempat caricingna Ki Panca jeung pada baturna anu caricing di eta lemur. Teu lila pok si Dolak kadenge nyarita ka Kidobleng. Ayo atuh Kidobleng. Landek ini teh ayeuna teh. Ceuk si Dolak bari mencrong kana beungeutna Kidobleng nu keur melenyun udud. Mangke heula tuh sakodeng mah sia teh Dolak. Nah mun geus teu sabar teuing atuh. Lebar yuh. Dewek rek meakeun heula udud. Aya we meureun tilu kenyot deui mah. Jeung deui bareuna oge rek ka mana sia teh. Da lain borongan ieu atuh. Keun we nya si. Tema Kidobleng. Nya kumaha Kidobleng we ari kuring mah. An maksud kuring teh lamun initna rek kedangkean. Kuring ayeuna rek kacai heula ya. Teu kuat beuteung mules kieu. Asa rek salolon we ya Kidobleng. Ceuk si Dolak. Jeung pupuring ngisan kituna teh nyepengan kana bujurna. Wah, kuring teh atuh sia mah. Boga bawa teh si Dolak. Baru bisa rek kacai heula mah. Mun montong rek lila teuing ina naon teh. Sab sakedeung di dewek jeung nu sejenna. Rek arenit yo. Tema Kidobleng. Nya Kidobleng. Asal keluar we kuring mah. Nah da moal rek lila teuing bareuna oge. Ari geus kaluar mah rek naon ditungguan oge atuh. Ceuk si Dolak. Oh, mangos baru ka ditu sia. Ini tulak. Dar modal di dieu di sia teh. Baru. Ceuk Kidobleng. Si Dolak mana tuluy ngaleos di dinya. Rek muru kacai. Ari Kidobleng jeung anu liana marana ngadaragoan heula si Dolak. Keur init ka pacilingan. Tapi nu didagoanana di dago-dago teh lumayan ada lila deui. Pok Kidobleng kadenge nyarita ka Jamhari. Jamhari, cik teang ku si lain sakedeung mah. Da ka mana kitu nu keur ka pacilingan teh. Teu jebol-jebol. Da tuluy ti teulem kitu. Ceuk Kidobleng bari ngaret ka Jamhari. Nya Ki. Keun ku kuring urang teang heula ka tukang sakedeung mah. Tema Jamhari bari ngaleos di dinya. Rek doneang heula ka si Dolak. Ngarita keur init ka pacilingan. Anu aya dicalebakeun eta imah. Teu lila Jamhari geus balik deui kairing ku si Dolak ti satukangeunana. Nah lila teuing sia teh Dolak. Ngantri eta kumaha sia teh di dituna. Ceuk Kidobleng. Lain ngantri Kidobleng. Kan keur mamajeuhna geunah bieu teh. Anyakal we kaburu disusulan ye. Tema si Dolak.
Kilora oge kimat tadi kuring rek arit heula ayeuna mah jeung barudak ieu ceuk Ki Dobleng ajak nyarita ka Kilodra mayit jeung Ki Mardali kitu teh bari cangkat tina diukna nya Ki Dobleng jeung didoakeun ku dewek sing hasil harusana euy teh mal Kilodra mayit geus kitu Ki Dobleng teu loba di ngomong tuluy ngaleos jadinya dituturkeun kepada baturna sing aralut sing alabring lempang di jero leuweung bari marawak obor gitu nanti sebab kayaan harita geus poek cag urang tunah heula baraya kalampahan anak Ki Dobleng jeung pada baturna mereka ngacaruk juga lemur Cilampea. Ayeuna urang nyaritakeun kayaan jalma-jalma nu keur araya di lemur Cilampeana. Harita kira wanci sareureuk budak ditepas hareup imahna Ki Panca katenyo aya sababaraha urang jalma nu keur ngawarangkong sing horeng nu keur ngawarangkong teh Ki Panca jeung Abah Kanta oge Mang Duye anu kaparengan dina peuting harita keur arulin ka imahna Ki Panca nu ngahaja sok ngadon ngawarangkong jeung Ki Panca marulungan kana pangalaman hirup jeung pangartina. Jalila pok kadenge Ki Panca nyarita ka Mang Duye keur diuk dibeh kencaeun manehna lain kumaha yang Duye na alus panen teh cek Ki Panca nanya ka Mang Duye saeki lumayan mucekil kekengeunana mah kewe pami tos janten beas kudu disanggakeun ka dieu panginten Ki teh mal Mang Duye nya syukur we hari alus mah yang nadainya keun bae atuh yang Duye maka yang rek ngiriman beas segala rupa daki menanyakeun soti lain rek minta beas cek Ki Panca nya wios Ki keun dari eta mah tos kewajibanan abdi sareng paniatanana abdi dan abdi teh bade masihan ka Ki teh mal Mang Duye lain hari kuayenakeun mah geus sadalillah ti isun deui nya di urang teh Yang Duye di bejana aya garong geuningan cek Abah Kanta jak nyarita ka Mang Duye nya bah can aya deui bejana geuningan nya sing satuluyna we lah sing ulah aya deui dedengean naon ka lamun urang teh pun teu deui ka lemur-lemur sejenna meh tenang hirupna teh mal Mang Duye nya sing ulah aya naon deui we lamun bisa mah ku satuluyna sing teis jelihirang panon tentrem ayem keur taraharja cek Abah Kanta bari ngenyot kana wududna. Para Sunda musakihlah jagara pandongeng dina jajar carios pedang Jakatanu bagian ke-8 insyaallah bagian ke-10 menawi parang sareng taya wagelan mangna insyaallah kumang sajadi teraskeun deui mangaturkeun nuhun kana sagala rupi perhatosanana mang saja amit dipaeunkeun para Sunda sadayana wilujeng kantun per mios.